dahar makanan bergizi gratis atau MBG. Urang sambungkan ke reporter nu aya di lokasi. Kuring ayeuna aya di SMP tadi Kamis Rabu kasih. Sanes uang MBG sababaraha siswa ngarasa mual jeung betah. Ieu keterangan salah sahiji siswa korban. Awalnya mah teu aya nanaon, kadaharanana enak, tapi teu lila beuteng karasa nyeri, awak lieur terus mual, loba rerencangan oge sarua aya nu nepi ka muntah di kelas. Abdi seuleun pisan, untung gancang dibawa ke UKS. Ayeuna rada mendingan, sanggeus dipasihan ubar, tapi masih aya nyeri satik. Bu guru, kumaha tanggapan pihak sekolah? Kami kacida prihatinana, siswa anu gering langsung diurus. Jika ayeuna program MBG urang harapkeun heula nepi ka aya hasil panalungtikan. Payawan, siswa ayeuna geus rada membaik. Sampel dahar geus dicocokan pikeun diuji supaya jelas naon sebab keracunan. Eta laporan di SMP tadi Kamis Rabu Bekasi. Warga miharep program MBG tiasa diteruskan deui, tapi kalayan leuwih aman. Hatur nuhun kana laporanna, mugia para siswa enggal